Halo. Hai. Hai. Reuni. Aya. Mohon. Abi, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para wargi sugri anu kusim kuring dihormat, sepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dikawit perangkat desa dugi ka pupuhukna bapak kubu upami sumping oge sadayana kadang warga di dua belah pihakanana di Dharma Raja pancegna di dusun kaum Kaler RT 03 RW 01 desa Dharma Raja kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang oge kakulawagina di calon besan di Citembong Girang Desa Cikesi, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Langkung dipayun, semoga orang manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wireh dina enjing-enjing ieu kaayaan udara cuaca anu sakieu saena. Dina waktos ieu patos vakum wireh kersana pun lanceuk Bapak Ndang Kostiana sakali oge Bapak Aceng Gunawan sakali bade ngadahukeun putrana anu jenenganna pun anak Cep Rijal Kostaman insyaallah bade didahukeun ka Neng Lucy Mailani leres pamugi dina ieu acara dina ieu pamaksadan sing kenging ginulurean rahmat kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat lima salam mugia salamina dikucurkeun dikecerkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabi'itna dugi ka urang sadaya anu sami-sami hadir di haflah mubarakah ieu pamugi sing kenging syafaat duikeun kangge di yaumul zaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sepuh ini sepuh kadang warga hormatin sing kuring anu lebih hormat sim kuring kalayan asmana pun lanceuk Bapak Ndang sakali Mas juga tahu ya Bapak Ndang itu Bapak RW sebetulnya siap untuk seren tampi kalau seandainya beliau sendiri awak watak wayahna pangjajabkeun si bungsu insyaallah. Sebelumnya tadi sudah diberitahu ke Mas ya ada door prize Mas pangbungsuna biasanya sok aya naon antoy upami bungsu wah tuh ya posiap sadayana tuh rombongan ieu tipun aja ya tidak warna saya tidak larang di Sumedang siap nyandak tuh ya. Para wargi para sepuh sadaya sim kuring waseur sumarios insyaallah bade ngadugikeun ka kersana anu bade nampi di dieu anu kahiji nyanggakeun sejak silaturahmi ka urang Citembong Girang wabil khusus ka kersana Bapak calon besan di kulawargi pun lanceuk Bapak Ndang Kostiana pamugi silaturahmi urang ieu teh ulah ngan ukur cekap di alam dunia mugi sing dugikeun ka alam kalanggengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh kaduana nyanggakeun silatul wadi sim kuring panginten nyusul tepus janji pasini di hari insyaallah Mas harus jatuh kami ya
Uwa menyarankan kepada pengatur acara, penghulu siap untuk menikahkan Rijal Kostaman dengan Neng Lucy Mailani secepatnya. Salajengna yang akan silatul jasadi. Ia pun anak teh akhir amangna ada pangkasetna teu aya. Sakaum kaler ya. Katinggal kamari mah saurakana Bapak Haji Jajang oge Bapak Iwa wa sanada kamari mah Jabri si bungsu teh yang ayeuna tos diparasan. Katinggal sampeanana Jibril. Saya Jibril Jebrak ya. Sam atuh salirana sampulur. Ai sampulur teh disebutna teh naon Jebrol saur di kacamatan bagian urusan agama KUA. Mas, ini sudah cukup umur untuk menikah. Tah, hoyong di bergan surat teh pun besan di dia. Siap China? Opatrit kiateun? Iya, siap ya. Tah siap baiknya tuh amang didoakeun lah. Wah kirang cai di mah masih kalaku mage. Sawengi bade sabaraha itu ya oge nya. Didoakeun pisan. Anu salajengna panginten nyangakeun ti luhurna sasempat ketu, di handapna sasempat sapatu. Mas tahu enggak? Ngerti? Sedikit-sedikit orang Cirebon ya. Anu di tengahna panginten sageung kumaha? Harewa sageung surutu antara bisa sageung mutu. Surpura di mah aep tuh. Sageung surutu serawa. Wah, insyaallah. Turunan Bapak Komar Suparman guru wahnya insyaallah hebat. Hebatnya ya, siap. Atuh panginten kieu kasih Neng sok sanaos teh acan tampil di dieu nya. Ieu pun anak teh si Arijal teh Neng kawa teh nyarios. Saminggu kapengker teh cenah duka nginguna naon atuh eta. Pak besan pun besan ieu nya kaki lancep. Ieu pun anak teh ngan guling gasahan we. Ya. Anu diingun teh duka ting makhluk ajaib. Teu aya socaan tapi awas. Ya. Teu aya cepilan tapi eta mah anu teh kaum anu ngaresek. Kawa ieu fotografer mah apaleun bisa jadi urang sikira ieu ya. Upami nuju kaayaan cicing namruna teh alah batan kuliner Sumedang teh naon sebatna? Tahunya. Upami nuju aktif tuasna Allah batang batu tuang pal di Allah Gusti urang di surat apa saja ya tah eta mah kanggo si Neng dipecahkeun ke insyaallah bakal kapedak naon atuh eta nu karang itu teh makhluk ajaib teh dibuka we ku si bungsu ke nya si Ari jeung si Neng Mailani nya insyaallah mang ngan ukur ngadoakeun urang nya pemerek sareng engke katut kontak we lah jeung siapa jeung aman gitu jauh sorangan euy tanana ya. Atur salajengna sim kuring kalian asmanapun lanceuk nyanggakeun silatul mal. Tadi teh pantieu lanceuk teh cenah eta akang teh lah teu gaduh naon-naon ngan ukur da kapal moal kakepeul Mas. Kakepeul itu apa Mas? Tidak akan tergenggam meskipun kita dekat ke Kertajati nya. Aya oge nu karawel. Rambai alaeun, rambai bebeungeun rambai ku alaeun teh da insyaallah ieu makan ukur etang-etang ngawasiatan pun besan panginten ka pun anak pamugi eta teh sing janten jontrot anu dibantu ayeuna teh panginten kitu. Saatosna sugih mugi panginten ka si Arijal timmangnya ka si Neng wayahna urang mah kedah berbagi da kitu panginten hirup umuh rumah tangga di payun teh aya saha, di pengker teh aya saha, di palikeun teh aya saha, di palikatuhu aya saha. Berbagi. Ya, sakumaha panginten diajarkeun ku Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami urang gaduh kadu mugi ka mana bauna tah eta teh dipasihan. Para lagi para sepuh sadaya, anu salajengna nyangakeun silatul jamaah. Mas dari kaum kaler itu ngalut ngungkuy ngabandalut ngemat-ngematnya tampinan ya. Jebul dulur-dulur ti lemur datang baraya di kota Mas ya katinggal alhamdulillah ya teh sekabil
Ya, namanya oke parkir ada sesah, tapi dah insya Allah ada orang teh panginten aya di negara Indonesia anu subur. Ya, komo iya mengukur sakacamatan. Tah, berangkat uak dari sana sarombongan masnya, Bapandang sakali pada subuh koblat sebel nyakakeun ka Mas ya selaku MC selaku panata calagara selaku panitia ya. Jadi tidak teh panginten ngabatun-batun kosong man teh kitu lah. Mudah-mudahan di dia panginten orang ramah gitu. Terus siap dah katingal di pangkeureun bapak-bapak ibu-ibu sadayananya. Nuhun. Anu salajengna nyangakeun silatul doa. Kaparwagi ka para sepuh sadayana pamugi panginten ieu pun anak teh dina hirup kumbuhna dinu ngambah rumah tanggana sok sanajan katinggal nama panginten ukur sasaksi hidup dina waktos ieu simkuring hapunten anu kasuhun boh bilih dinu cumarios seueur kalepatan seueur anu ti sapagodo sareng manah parawagi para wajib sadayana eta mah panginten ti simkuring salahna anu darsna mahbubu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fika wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu telah kita dengarkan bersama sambutan penyerahan yang telah disampaikan oleh perwakilan keluarga besar calon mempelai pria yang terhormat Bapak Kosam. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Pihak mempelai wanita dalam hal ini akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Sadeli selaku sesepuh dan perwakilan dari keluarga calon mempelai wanita. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Sadeli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tu'minuna laha yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum ghafurur rahim. Allahumma la tiku bi abdihi yuhibbukum wa yasa'u wa huwal ayyul adim. Allahumma bil nikah Asep Rijal Bos Taman Kak Neng Lucy Maelani. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langkung dipayun pribados awakilan ku pun alok Bapak Aceh Gunawan Rawu Ibu Rohayati mang wayahna pangampikeun rombongan di Dharma Raja kamari dinten Kemis nyapinkan punten pandang genep sasih kapongker namanya kopenak dari sarang keluarga besar pandang di Dharma Raja waktu tunangan nyakitu di pun
pribados sareng pun Allah namanya papanak kamari dinten Kemis. Ya alhamdulillah dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala urang sadayana di dieu tiasa riung pulung patepung laung pa amprok Tiongkok pat kepang wajah antawis keluarga besar Bapak Nang Kos Yaman SPD sareng Ibu Yaya Sarya SPD rauh keluarga besarna di kampung kaum Kaler. Alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa dugi ka ieu tempat di kampung Cikarut desa Cipesi. Ukituna pribados ngaturkeun wilujeng sumping ka keluarga besar Bapak Nang Kos Diana SPD sareng Ibu Yaya Sarya SPD sareng keluarga besarna atana abi rombongan ti Dharma Raja karena izin ridho Allah Subhanahu wa taala urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat sehingga urang sadayana tiasa sumpi ngiring jajab ti Dharma Raja ka buina Bapak Aceh Gunawan Ibu Rohayati di dusun atau kampung Cikarut desa Cipesi. Satu, dua, tiga. Anu sakedapnya. Kali kade ibuna. Kenapa? Pak Haji. Kali kade siap senyum 1 2 3. Senyum lagi 1 2 3. Tahan lagi. 1 2 3. Salaman. Sampai kasihkan sampai salaman. Tahan salam tahan salam. Tahan salam tahan. Tahan. Baik, terima kasih. Demikianlah acara simbolis serah terima. Jadi kita akan saksikan bersama acara akad nikah. Semoga kita doakan acara akad nikah yang sebentar lagi akan kita langsungkan mendapatkan kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil menunggu mungkin bisa sambil dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang ala kadarnya yang sudah disediakan oleh keluarga besar calon mempelai wanita. Silakan kepada Bapak Ibu rombongan untuk bisa sambil menikmati hidangan. Sambil kita menunggu petugas dan calon mempelai istri yang akan mohon maaf kepada Bapak petugas dari KUA untuk dipersilahkan menempati tempat yang sudah disediakan, menempati tempat yang sudah ditentukan. Inilah Neng Lucy. Allah.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda, Rijal Kostama, saya nikahkan, dan kawinkan engkau kepada putri saya, yang bernama Lucy Mailani, dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lucy Mailani binti Asem Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha nanti kurang bagus. Tiga perkara yang nikah saya dan kawinkan kepada putri saya yang bernama Lucy Mailani dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lucy Mailani binti Aceng Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa jama'a bainakum fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma baraka laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum. Yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada wa fasayutihi ajran 'azima. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Saya lihat sini ngasih tangan. Senyum. Sun lah. Sebelum saya sun lah. Cuk keningan ke cuk. Oh, kening belum. Satu, dua, tiga. Diulang belum sambil. Diulang. Nanti malam. Jawa ujungnya. Oh, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari Satya Apa pohon teh kumaha? Alhamdulillah. Neng Lucy, para dah, saya bahasakan.
jempol lawan tuh. Itu jempol Udah siapa? Akidal. Lehernya bagian emosi. Goyang-goyang. kita itu kira lali aja harus kota ya deh. Harapannya di nakal kuning. Simbol jenengnya lagu wae. Sok Jepang geni kuduaan bager. Ama rek ngawas kasih bungsu kaya. Aya mana puluh mah adalah bujurna. Ini bujurna. Nah, itu. Tiga apana bujur. Teteh bagian dulu mah teh. Jepang kudu panangan. Iya. Goyang-goyang dulu Siap, ya. siap tukang tenang, siap. Digoyang-goyang ya. Kita goyang kening ya. Angkat belakang luhur bager. Di kamar Goyang, goyang, goyang. Putar-putar atuh. Iya. Naik lagi ke atas. siap, tukang tenang, siap. Tenang, siap, tenang, Ya, duduk. coba kalau angkat sedikit. Goyang, tenang. Di kanan. Digoyang sedikit. Goyang, goyang. Eta naon maksudna kada digoyang banget. Supaya sain di lebetnya rata. Kekeploknya. Angkat di kaluhur. Dikahandapkeun deui digoyang. Digoyang. Angkat deui. Di pasien apa-apa 3 kali ku amanah. 1, 2, 3 fokuskeun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita uluna teh. Oke dong. Uluna udah diatur. Jangan nih, jangan. Dacan hancurnya. Ieu teh nawiskeun si Ijal hese hancur mah eta uluna celak teh busan. Dikerjain. Tong si Ijal ku si Teteh. Pupuskeun teh sing tarik sak rekebok cok. 1, 2, 3. Mati nggak? Allah Akbar. Kang Abis kumaha ieu kita kawahan ya. Ya Allah. Pakai tenaga, tenaga. 2, Kan gini 3. kan? Alhamdulillah. Akan. Kurang saksanya tadi. Penasaran. Itu poe ya di Abis. Aduh. Ya. Barantos. Jajan teh punten sekedapnya. Wireh rambut masih sah di sana bagernya. Aman panyangakeun alat ieu. Ya. Mangrek malaki kunci. Bebas ngomong. Mana? Oh, di kamar aja boleh kamar gitu. Pesakan bager. Eta teh hiji tawin tadinya ulah uing ka kaum tadi. Intinya uing ka mana? Cikarut. Cikarut da pantos saya. Pertarungan alhamdulillah pertarungan bocor. Jarno aja TV-nya. Atau sekarang bener? Atau main mangga ayeuna? Jauh. Aduh, jauh. Sok ayeuna mah urang lajengkeun acara salajengna makanya. Para wargi para sebut sadaya alhamdulillah acara bantayan di Santok Parantos Rengse panginten jaga hiji simbol kena dibuka itu mangrupi Jangan salah lusi. Pantas ucapkan ucapkan dan suami istri. Sudah doakan. Ampunkan lusi. Dadah anakku. Mama panggas. Insyaallah mama diapunten pisan. Insyaallah ku mama didoakeun bageun anaknya. Pral geramian. Tambah sagala rumah tangga. Tekilat Hidup ulah panggajakeun kehidupan mama. doakeun Lucy mah. Doakeun ijamah. Ida sing janten suami anu baik janten imam kepada pimpin Lucy. Mah. Doakan Lucy supaya janten istri anu solehah. Anu bakti ka suami. Taat kana perintah agama. Insyaallah. Kami mulai hilap kana kesehatan. Mulai hilap kana kaya amanah. Sekali hapunten. Doakan Herman. Mugia. Hapunten. Kana kalapatan. Doakan Bapak.
Ijal dinten ieu parkas gadis suami. Doakan sehingga dari imam yang baik dan suami yang baik biasa bimbing biasa bimbing kamu lu sih doakan lu sih dari istri yang baik istri soleha biasa baktikan suami biasa baktikan suami kalian taat karena pernikahan agama anak ini insya Allah atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala hidup ijal bakal dari suami anu baik imam yang baik bersih dan istri yang baik yang soleh doakan ijal saling bersih sing biasa ngabangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin kalayan kita sehat keturunan anu soleh soleha amin amin pelukan seorang anak kepada bapaknya yang insya Allah kalian minta doanya minta doa semoga ya anak kawan berduanya itu nama yang bahwa ke dalam maka khusus kamu ada di tengah panginten di apa anak masing-masing. Kenapa ijal haus pak? Dua, tilu. Neng musik dapat kakinya aja ya saya ya. Insya Allah. Dan rezeki ada kita mau musik. Ping-pinginan cepat berduaan bagian terus gege sampai ada ke sakit dan orang bungsu kan Iya dah. Apa yang ya? Nasionalnya lila. Isi dua tilu. Gagal. Yang lebih gege sakit hayangan.
Yes.